Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana penak deui sareng Kang Arid Bentar dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh anu nyanak judul Ngodur Siluman. Seri ke-17. Mudah-mudahan mitra-mitra sadayana tiasa kahibur ku ieu acara dongeng Sunda. Kamari teh nuju nyarioskeun nyaeta Mang Omod, Mang Oday, si Gopar, si Gapar, anu nuju tarung sareng si Panco, si Pancuh, si Munar sareng si Manir. Dugi kadinya nya mitra-mitra. Sepados teu nyangkolong ting kana waktos, sumangga ieu acara dongeng urang kawitan bae. Der ah. Komo musuhna geus teu walakaya mah. Garsi Gopar pantrangan. Garsi Gopar pantrangan kudu nandasa musuh anu geus walak tuanu geus teu walakaya. Pak si Gopar nyarita. Sok benar. Ayeuna si lain geus ieu rek kumaha? Apa rek taluk? Rek tobat? Rek kumaha? Kitu cek si Gopar. Ampun, Gopar. Kita cek si Munar, meni ampun-ampunan. Pok si Gopar nyerita deui. Gampang ampun mah. Tapi lamun si laing mulai tobat, ya kepaksa. Odek diparagatkeun nyawa euy. Sok Mang Omod. Eta si Pancu jeung si Manir banjur kucai kitu cek si Gopar. Atuh Mang Omod. Mang Oday si Gapar anu saterusna nyokot cai. Terus si Pancuh si Manir dibanjur kucai. Malahan mah teh cukup ku saember. Dibanjur diguyur kucai kana 3 emberna. Atuh si Panca, si Pancuh, si Manir cing kalulisik. Awakna norok-tok lain dikieuna. Bewenakeun teu beungeutna sepa. Aok Mang Omod ngajorowok. Panco. Geus ieu rek kumaha? Geus ieu rek kumaha? Sia rek sesorok kojor? Apa rek kumaha? Rek ampun. Kitu cek Mang Omod bari serepet. Mang Omod ngalugas bedogna. Eta seseukeut bedog katempo pisan katojo ku cempor anu ti saung. Eta seseukeut bedog ditengakeun kana beheung si Panca. Atau si Panca teh mah teu sirikna prat petrot soak lain dikieuna. Ningali congo bedog Mang Omod asa geus bres-bres kana beheungna. Ampun Mod. Ulah dipaehan Mod. Kitu cek si Panca ampun-ampunan. Bojona nonggeng leungeunna nyembah kana suku Mang Omod. Laun sia ngomong teh make jeung Omod gagabah. Sakali deui sia dikojoran ku aing. Kitu cek Mang Omod beuki nangakeun tong bedog ka si Panca.
Atau si Panca teh bener soak lain dikieuna. Ampun. Ampun Mang Omod, ampun. Kuku kuring, ulah dipaehan. Kuku kuring, hayang naon kehead. Kene. Aduh, ampun. Yang siang ngomong, Ngomong. Dewek mah teu boga alomonesi lain. Mangkluk jahat, mangkluk biadab, ras-rasan. Yang sia mau kakapok-kapok, Kitu cek Mang Omod nyentak kasih Pancu. Abdi kedah nyarios naon kedah nyarios naon atuh. Kitu cek si Panca. Ngomong sengeunana. Panggil dewek Aden Juragan atau naon we anu eunah kadengina. Aya ngomong umot. Kitu cek Mang Omod sewot bari hiau. Sukunana jong kana bujur si Panca. Ampun Den. Ampun Den. Kitu cek si Panca ampunan bari prot. Atuh bujurna prat petrot lain dikieuna. Sok, anu kumaha sia? Kitu cek Mang Omod. Ampun Den, ampun. Momong ulah dipaehan. Ampun Den. Ningali si Panca nunggus ampun-ampunan. Mang Omod lumpat kana katukangan si Panca. Bari bedogna teh digesrekeun kana bujur si Panca, tapi teu seseukeutna. Da Mang Omod ge boga pikiran. Tapi tonggongna atungan brot. Si Panca ngagebrot hitut. Atuh Mang Omod teh lain dikieu nafsuna. Ditajong deui goak. Manehna ngagoak deui. Sok. Ayo nama ini kayak itu. Ayo. Basi dewek kaburu roba pikiran. Gitu cek Mang Omod. Atuh. Ngadenge kitu mah. Si Panca si Pancu. Si Munar si Mandi teu loba pikiran. Burung kabehanana lumpat saka lumpat lampet. Teh sirikna notogeun. Catang dirumpak. Tenggol di babuk pelenyeng lompat bari kokoceakan da di baledogan ku Mang Omod. Manehna hayang geura nepi ka imana basatar. Geus teu nolih ka capek, geus teu nolih ka nyeri. Atuh geus nyaho musuhna kalalabur kitu mah. Mang Omod mangodai si Gopar jeung si Gapar cing kaloloyong ka saung. Gek opatana darariuk. Bari kesa ngorolok ngararasakeun ka capek. Pak Mang Omod nyarita. Aduh, teu burung we Gopar. Bisa katasi. Sok urang ngaroropi. Kitu cek Mang Omod. Anu saterusna opatanana ngaroropi bari istirahat. Malah Mang Odai mah minum meninggalak plek dat puguh lain dikieu karasa capekna. Cag Mang Omod Mang Odai si Gopar jeung si Gapar urang teuneun heula anu keur istirahat di saung. Ayeuna urang nyaritakeun di imah Mang Kanta. Harita Mang Kanta keur ngobrol jeung Binyai. Kang, kumaha lauk teh? Aya kamajuan? Ai lauk mah alhamdulillah ayeuna ge pan
geus teu cek paribasana bandar teh geus rabul namahan deui lain Mang Ewon hungkul enak geus sababaraha urang kitu cek Mang Kanta. Nya Kang, aya nama urang lamun geus aya dina kamajuan kieu mah kudu ingetkeun nu leutik pan karasa ku urang baheula kumaha rasana jadi jelema teu boga. Pogo nyai eta mah penting. Cek kasarna mah lamun aya nu nyam-inyem entong nyiemkeun bikeun we. Dadahar mangan saukur sapiring. Da ningan dahar mah henteu saboboko. Pan urang teh lamun bisa mere mah nulung kanu butuh nalang kanu susah. Pan urang ge baheula kitu sok dibere ku batur. Kitu cek Mang Kanta. Mang Kanta jeung Benyai eka dina pikirna manehna yang nulung kanu butuh nalang kanu susah da karasa. Kumaha hirup sangsara, kumaha hirup di hina ku batur. Komo pan Mang Kanta mah nepikeun ka kungsi di ciduhan ku Bah Satar. Mang Kanta masih kena inget banget nalamokot basa di ciduhan ku Bah Satar. Kajadian kitu mung manehna kalaman ku manehna jeung ku tatanggana. Malahan manyai lamun aya Pak RT atawa tua kampung palebe anu minta bantuan keur naon bae tong loba mikir sok-sok we. Sugan we atuh urang teh ku jalan merema we kasasama rezeki urang nambahan. Nya Kang, nyada kuring ge kitu. Kuring ge nyarita ka Pak RT ka palebe. Cing teh lamun aya bubutuh masok we datang ka dieu. Da nya nu tadi teh teu kudu diowalkeun harta mah. Jeung ieu Kang, mun aya rezekina mah da ari tatangga di dieu mah geus dibere ku kuring teh. Cek kasarna mah aya mere 2 poen 3 poen ngan teu kuring ge aing ngajamin saminggueun mah da loba. Nya keun bae sakitu ge anu penting mah perhatikeun we. Terus maksudnya kumaha? Nya kuring teh ngadenge anu di kampung kidul aya cenah warga anu kurang mampu. Isuk mah kuring rek ngahajak ka ditu sakalian rek mere beas. Nya syukur nyai akang bunga ngadengena. Sok we teu naon. Kitu cek Mang Kanta ngadukung pisan ka pamajikanana teh. Yen pamajikanna rek bura-bere. Keur jongjon ngobrol kitu teh kanyahoan di luar aya nu ngagorok ngahaok sorana tarik naker. Hoi Konto, keluar sia. Mantong ngajedog wae. Ayo, urang tuluykeun euy tarung teh. Kitu cek eta sora. Si oreng eta teh Bah Satar anu geus nepi ka dinya. Kebag, Mang Kanta jeung Benyai ngagebeg lain dikieun. Saha eta Kang nu gogorokan nangtang-nangtang? Kitu cek Benyai. Ari sorana mah si Satar sorana mah kayak urang tempo. Kitu cek Mang Kanta anu saterusna Mang Kanta nong kaluar tina erang-erang bilik breh katempo. Di luar aya nu keur ngajega melak cangkeng. Estra pisan da kacaangan ku cempor damar. Katambah harita bulan geus bijil sanajan encan gede pisan bulan teh da can waktuna tapi kaciri pisan Estra eta teh Bah Satar. Aeh eta si Satar rek da nahaon deui nya jelema meni asauh ka kapok. Kitu cek hate Mang Kanta. Anu saterusna Mang Kanta nyamperkeun deui ka Benyai. Nyai,
Di luar aya si Kanta nya siga nama nang tangka akang jeung nya teu hade. Tah ayeuna mah wayahna akang rek ngalawanan heula si Kanta. Nyai Panto tulakan sok eta jaga budak si Uhi. Kang, geus tong dilayanan, da moal balik. Aing ngaran Basatar mah. Ari Nyai. Lamun teu dilayanan si eta beki ngagogog atuh. Keun bae doakeun we akang sing salamat sing meunang. Keun we da urang bawa niat goreng. Kitu cek Mang Kanta anu saterusna Mang Kanta ngoloyong ka dapur. Kop kana bedog. Terus bedog eta disoren. Malahan dinya teh aya tambang. Tambang urut domba ti heula. Cek pikir Mang Kanta cenah dibawa ku aing mah. Ku aing rek ditalian cenah. Kitu pikir Mang Kanta. Pok Mang Kanta nyarita deui. Omat Nyai Panto tulakan ulah ka mamana. Keun doakeun we akang. Nya tukang ari keukeuh jeung keukeuh mah ngan sing hati-hati we. Da ari ngaran Basatar pikiranana geus lain deui. Tujuanana manehna anger we kana jahat. Kana dolim, kana hayang ngahianat ka sasama. Kitu cek Nyai. Mang hariwangkeun kanu jadi salakina. Nya keun bae, keun. Anu saterusna Mang Kanta crut turun ti imah. Ari Nyai tuluy nulakan di Panto, tuluy asup ka anggona. Baturan Jang Uhi anu keur sare tibra. Cakakak. Basatar ngagak-gak seuri ningali Mang Kanta turun ti imah. Wah kitu sia teh. Aing ngacedog gue di geroan teh. Sia teh geus sieun ku aing. Lamun sia geus sieun sok sosoro kojor. Geus we sia taluk. Kitu cek Basatar nganggap hampang ka Mang Kanta teh. Padahal geus sidik manehna kungsi eleh ku Mang Kanta. Satar belekop. Aki-aki nurus tunjung. Boboko candi sokoan. Aron baseuh. Iya, keur ngaran si Kanta mah pantrangan. Kodo dipanglumpatkeun dina masalah tarung. Napikeun ka kojor hayu. Jeung sia teh Satar, naha teu kapok-kapok. Sakitu geus eleh ku aing teh hah? Itu cek Mang Kanta malik merongos. Wah, montong gede hulu sia teh eta. Montong kumaing. Peda eta aing teh eleh. Oh, ti hola eleh teh. Lain main bakal menang. Kitu cek Basatar yakin ayeuna mah manehna bisa ngelehkeun Mang Kanta. Sabab pamikir Basatar manehna geus dibantuan nyaeta ku siluman serigala atawa siluman ajag ku Prabu Rahem Jagat jeung ku Patih Angker Buana. Satar geus keok mah keok we. Teu kudu sisirintil sia teh. Teu kudu sisirintil. Ayeuna mah kieu. Urang tangtukeun nepikeun kanggeus. Jeung aing ge moal mere kesempatan ka sia geus kieu mah. Ku aing mah dikojoran sia. Kitu cek Mang Kanta mimiti getih naek sewot. Sabab ti mimiti nepikeun ka ayeuna Basatar kalakuana kitu jeung kitu. Ayo montong loba bacot, sok urang buktikeun. Kitu cek Basatar bari masang kuda-kuda. Ari Mang Kanta inget. Lamun maneh tarung di dinya nya baheureun deket imah jaba deket balong moal bener. Ingat Mang Kanta aya Tegal nyaeta kebon urut kebon sampe tapi sampeuna mah geus diala. Kabeneran eta teh da memang kebon manehna anu meunang meuli anyar. Tuturkeun Satar, dewek montong di dieu hareurin euy. Ieu mah keur ngadu kaleci atuh lain keur tarung. Kituna teh bari cileng. Mang Kanta loncat.
awakna ngalayang hampang kacida bubuhan kagayuh ku opat ku mustika teh. Atuh ningali Mangkanta loncat Basatar ge teu harerese cileng-cileng. Basatar nuturkeun Mangkanta anu loncat ngabiur rek nuju tempat pegalan pati. Srog Mangkanta geus nepi ka hiji lapang. Eta lapang teh gede kacida. Keur tarung mah geunaheun jeung moal ngaganggu boh ka tetangga boh ka tempat sejen. Sok satar di dieu. Urang tangtukeun euy. Ari si lain kekeh-kekeh teuing mah kitu cek Mangkanta. Atuh Basatar teh anu harita geus nagog hareupeun Mangkanta asa ditangtang. Tok Basatar nyarita. Sok urang buktikeun. Kitu cek Basatar. Bari cileng Basatar loncat ka hareup. Pereupna ngahyung bangbaraan. Maksudna rek ngagedor poho ceuli Mangkanta. Yau barap ngapiur bangbaraan mari kacida. Bobuhan ayeuna mah geus dibantu ku Prabu Rahem Jagat. Tapi Mangkanta ge anu geus tatan-tatan tadi ningali pereup ngabiur kitu teh tereuas teu gempeur. Sakilat Mangkanta narik suku atuhna ka tukang serat. Los pereup Basatar anu ngabiur bangbaran teh ngakan angin ngageblos. Tolojong awa Basatar nolonjong kabawa ku tanagana sorangan. Dina kayan kitu rikat Mangkanta nempukeun pereupna. Yau anu maksudna rek ngagedor sirah Basatar. Tapi Basatar ayeuna mah anu geus kagantu nu geus kabantu ku Prabu Rahem Jagat. Siga aya nu panonan we dina sirah Basatar. Nah sakilat Basatar malik kajeung kumanehna pereup ngabiur. Eta pereup Mangkanta hiau dipakis ku pereup manehna hiu tuk. Dua tulang diadu mata klinu kadengina. Dua nana ngajerek-jek. Boh Mangkanta ngajerek-jek ka tukang mundur kana salengkahna. Kitu deui Basatar ngajerek-jek mundur ka tukang. Dua nana ngadu kekuatan. Dua kekuatan lain kekuatan anu sabenerna tapi kekuatan masing-masing kekuatan ti dua siluman. Jerek-jek cenah kayang kitu cileng Mangkanta loncat hiu. Pareupna narajang ngabiur bangbaraan. Maksudna rek ngagedor dada Basatar. Sadar ka pelebah dinya. Basatar rikat cingkrak ka tukang hiu plos. Serangan Mangkanta ngageblos ngakan angin. Tolojong Mangkanta nolonjong kabawa ku tanagana sorangan. Ningali kitu teu hararese Basatar sakilat nacungkeun suku katuhna ngabiur bangbaraan anu maksudna mah rek ngagedor pali pisan sirah Mangkanta. Tapi Mangkanta sadar kana kayaan sakilat malikeun awakna. Eta suku nu ngalayang kep ditewak. Menengan sagerewok turpag. Anu saterusna eta suku Basatar ditarik dibero ka hareup. Ieu atuh geus teu loba ngomong deui. Ieu bro. Awak Basatar roboh nyongkrok kana taneuh. Raja syah banyak. Raja monyet can manis ya, monyet arah kuramas ya, kujuk. Itu cek Basatar bari amak-amakan. Alah, montong lobang ngau ngabacot Satar. Hudang. Sia makareku gitu ke, mades auh-auhan. Gitu cek Mangkanta bari mulak cangkeng.
Basatar lain dikira nafsu ngagugudug ambar teu kawadahan koneal hudang. Harusna masang di kuda-kudana. Celang Basatar loncat narajang pareupna ngaheung bangbaran. Maksudna rek ngagedor dada Mangkanta. Yaup. Tapi Mangkanta kacida rikatna. Mangkanta cingkrak ka tukang hindar Basatar. Pros. Serangan Basatar ngageblos ngakan angin. Dina kayan kitu. Yaup. Mangkanta rikat narajangkeun perpencana anu maksudna rek ngagedor pali pisan Basatar. Tapi Basatar ge rikat jeung gancang loncat ka gigir apal pibahayaeun. Pros. Serangan Mangkanta ngageblos ngakan angin. Tapi Mangkanta sakilat malikeun awakna jeung loncat. Maksudna rek ngarontok sirah Basatar, rek dirau rek didudut. Atuh Basatar lain dikireuasna ningali rontokan Mangkanta anu sakitu cepetna. Rekat Basatar narik kuda-kuda ka tukang. Tos eta ranggeumban leungeun Mangkanta ngakan angin. Dina kayan kitu heau. Parep Basatar ngaheong menibang beraan. Teu misleuk deui ngagedug kana dada Mangkanta. Heuk. Cek Mangkanta ngabolak ka tukang bari semua nu reuaseun. Kumaha sajong ulah talasina kitu cek Basatar. Mangkanta ngajarek ka tukang. Tapi teu dirasa ku Mangkanta. Pok Mangkanta nyadar. Sakieu mah wajar atuh Satar. Aya, ngape aing mah ditoel ku cocorot. Kitu cek Mangkanta. Tuh Basatar lain di kieu ngagugudug nafsu. Amarahna lain di kieu. Cerang Basatar loncat. Parep ngaheung bangbaran maksudna rek ngarah ke kemplong Mangkanta. Parep ngaheung lempeng pisan kana ka kemplong, tapi gara kiwari mah Mangkanta embung ari kabeunangan kadua kalina. Sakilat Mangkanta narik kuda-kudana ka tukang. Plos. Serangan Basatar ngageblos ngakan angin. Dina kayan kitu jelang Mangkanta loncat mendingan sakilat. Geus aya tukangeun Basatar. Dahara rese. Yau. Parep Mangkanta ngapiur. Nangal pisan kana puhut ceuli Basatar. Heuk. Lain kieu Basatar leuwas ngagebegna. Jeung pocelin asa dipepeg ku halu. Awakna ngoloyong siga katebak angin. Dina kayan kitu. Yau. Mangkanta najongkeun suku katuhuna anu cebrag. Yau. Nanggal pisan kana ka kemplong Basatar. Basatar ngagoak. Pocelina asa dipepeg ku halu. Ari ke kemplongna selain dikieuna. Ayo maju. Tong awan sia. Siga rek ngajur wae. Kitu cek Mangkanta bari jilang. Mangkanta loncat kahareupeun Basatar. Yau. Bareupna tarik ngaheung bambaran maksudna rek ngagedor ngaburak-barik gado Basatar. Basatar masih keneh sadar dina kayaan kitu. Sanajan poho ceulina jeung kekemplongna saremek ngan sakilat Basatar cingkrak ka tukang. Plos. Serangan Mangkanta ngakan angin. Dina kayan kitu Basatar rikat ngawangun kuda-kudana anu saterusna malik narajang ka Mangkanta. Perep kencang ngahiung dituturkeun ku perep katuhu. Botbat lain dikieuna. Tarung terus rame silih pepeg, silih jejek, silih pangkek. Dua nana pada kuat, dua nana pada hebat.
Kesang dua nanes pada ngorolok masehan awakna. Dadana reng hapranjuk ngos-ngosan. Tarung teh kacida ramena jeung ragotna. Itu ieu pada kuat, itu ieu pada weduk. Urah wajar sia. Sia goblok naon kuat-kuat teh, hah? Kanta. Goblok. Sia teh, hah? Itu cek basatar. Marena mundur ka tukang bari ngahegak reng hapranjug. Awakna geus jibreku kesang, mandi ku cai kesang. Alah, antong loba ngabacot sia. Ayo buktikan, kitu cemang kata. Ari basatar mundur ka tukang sababara lengkah. Ngatur posisina, geus kitu. Sarapet. Basatar mesat bedogna, eta bedog panjang mending kurilat katojo ku cahaya bulan. Jawa kudu ku ieu kunyok. Itu cek basatar pada jelang loncat. Yau. Bedogna nu panjang tur seukeut ngapiur bangbaraan. Maksudna rek nyabet beheung mangkanta. Atuh mangkanta teu cileureun. Ningali bedog ngapiur kitu, lap mangkanta ngalepkeun awakna plos. Bedog seukeut basatar ngakan angin. Dina kayan kitu, yau. Mangkanta noncokeun perepatuhuna, maksudna arek ngarah ke kemplong. Tapi basatar ningali leungeun mangkanta nu ngabiur rek ngarah ke kemplong ngan sakila. Bedogna kahanap, yau. Kedung. Eta bedog ahantem pisan leungeun mangkanta. Tapi bedog teh teu neurak estuning kubawe neunggeulban. Tapi yau bedog malik deui anu maksudna arek ngababad akemplong mangkanta. Mangkanta sanajan mehna weduk, tapi haream teuing ari kudu kabeunangan mah. Sakilat mangkanta loncat ka tukang. Los. Eta bedog ngakan angin. Anu saterusna mangkanta mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sarapet. Mangkanta ge ngalugas bedogna. Kanta. Satar. Sih, gua sih. Ayo maju. Kitu cek mangkanta bari ngahegak. Celeng. Mangkanta loncat. Bedog ngabiur bangbaran. Maksudna rek narok sirah basatar. Ningali bedog ngalayang kitu. Satar teu kukup. Bedog dipapak ku bedog manehna yau prang diadu. Bedog teh diadu mending ngapuri nyai. Eta ngaluarkeun cahaya kembang api bakat ku tarik-tarikna. Ningali bedogna ngeplos ngasakila. Yau. Mangkatna malikkeun bedogna. Anu saterusna ngababad soko basatar. Yau. Brek. Eta soko basatar dibabad ku bedog mangkanta. Tapi nu tadi teh basatar ge kan weduk kuat. Atuh bedog teh estuning teu neurak dina naon. Katambahkan ayeuna basatar geus kabantu ku siluman ajag teh atawa siluman serigala. Cakaka basatar ngagagak. Ayo beakun sia satar. Kata beakun. Kitu cek basatar. Mangkata panasaran. Yau, bedogna malik. Yau. Nigas kana beheung basatar. Ku basatar teu ditakis. Yau. Cebrut. Eta bedog ngahancak beheung basatar. Tapi anger we. Percuma bedoge ngahantem beheung da estuning teu cecel teu boncel.
angkata mundur sababaraha lengkah ngatur napasna ningali kitu masa teu cicing